Sampurasun balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya sejamaturan incu sadaya ngeunaan carita-carita mistis sabangsaning juri genderuwo kuntilanak dedemit dan akhirnya bebeje Oma upamanya teh cuma kaliwat di peti ulah sosorangan bisi aya nu maturang itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba ngaran landihan kuring anu katelah Inoi lembur matuh panganjerkan di Cikedokan Kadungora Garut. Salah sahiji kejadian anu pernah kaalaman ku kuring jeung 5 urang babaturan, di antarana si Kudil, si Adud, si Ahmad, si Utis jeung si Hendi. Kejadian ieu geus aya sataun anu geus kaliwat ninggang dina tahun 2013. Tapi keur kuring kejadian ieu moal bisa poho nepikeun ka kiwari. Hiji kejadian aneh di Tanjakan Kopi. Tanjakan Kopi teh salah sahiji jalan anu sok dipake jalan alternatif supaya teka pegat macet di perjalanan ti Bandung ka Garutkeun atawa sabalikna anu ti Garut rek muru ka Bandung. Tanjakan Kopi salah sahiji jalan anu berasna teh ka jalan Cijapati. Kuring oge geus loba ngadenge beja ti balarea ngeunaan eta Tanjakan Kopi. Eta tanjakan teh salah sahiji jalan anu kawilang sanget atawa angker.
Geus loba carita ti anu ngaliwat ka tanjakan kopi. Kungsi ningali aya pocong di palebah eta tanjakan. Aya oge anu kawenehan ningali siluman oray nu sok megat lajuna kandaraan. Malahan aya oge anu kawenehan ningali budak hideung. Di mana ari budak hideung mah sok ngadon ngudag-gudag mobil anu parang ngaliwat ka palebah dinya. Cohagna geus loba kejadian anu kawenehan ningali jurig, ningali siluman anu ngagege eta tanjakan kopi. Kadang-kadang anu sok ningali kawenehan eta makhluk gaib teh nya kendaraan anu kakarek harita ngaliwat ke tanjakan eta. Malahan kungsi kejadian aya kendaraan anu mogok teu puguh-puguh. Nya basa mobil teu bisa maju, panumpangna tarurun heula. Ngadon caricing di sisi tanjakan kopi. Kajadianana aya sababaraha urang panumpang anu ngadak-ngadak kasurupan. Ceuk pangakuanna sajeroning kasurupan, manehna karaksukan ku siluman anu ngagegeh eta tanjakan kopi. Ku ayana angkerna eta tanjakan malah loba balarea anu nyarita. Yang siluman anu ngagegeh tanjakan kopi menta tumbal lobana saruntuy buah caruluk atawa saruntuy buah cangkaleng. Geus pasti we ku ayana hal sarupa kitu mun parang aya nu cilaka di palebah dinya jadi hitungan keur urang dinya. Sabab pasti kena loba korban dan mentana oge saruntuy buah caruluk. Hartiku ayana keterangan sarupa kitu netelakeun di tanjakan eta menta loba korban keur jadi tumbal bangsa siluman. Sigana ngeunahnya mun wayah kieu ngadahar kue balok. Pugu atuh mang. Komo lamun kue balok na teh haneut keneh heuh. Pugu ge eta ngeunah. Yang satu urang ka pasar teh yuk. Urang meuli kue balok. Hayu. Urang mah hayu wae sih. Komo lamun sabari ditraktir mah. Gampang eta mah jeung kabeneran kuring keur boga duit ye. Nya aya we lah keur meuli kue balok mah. Inget keneh peuting harita pas poe Kemis malam Jumaah. Kuring jeung babaturan rek ngadon meuli kue balok ke pasar Kadungora. Timah kuring nu aya di Cikedokan tepati jauh ari ke pasar Kadungora mah. Ngan geus pasti indit jeung balikna kudu ngaliwat ke tanjakan kopi. Tanjakan anu loba carita mitosna ti balarea. Tapi ku sabab teu sorangan, kuring jeung 5 urang babaturan anu sejen ngarasa teu pati sieun teuing atawa keung. Sok sanajan harita kuring kudu ngaliwat ke tanjakan kopi. Tapi lamun sorangan mah kuring oge teu wani inditna. Tapi ari loba batur bisi aya nanaon kuring aya batur keur pakumaha-kumaha.
Kuring jeung babaturan indit ka pasar Kadungora make motor. Harita kuring jeung nu jadi babaturan teh make 3 motor. Pas samotorna teh duaan-duaan. Basa indit mah kuring jeung nu sejen pas ngalewat ka tanjakan kopi tepati aringet kana mitos anu geus jadi sabiwir hiji. Kuring indit nama taya gangguan nanaon, sok sanajan ngaliwat ka eta tanjakan oge. Harita kuring jeung nu jadi babaturan ari indit ti imah kira-kira jam 10 peuting. Kusabab tadi inditna oge hayang ngadon ngopi kueh balok, nyasa datangna ka pasar oge, kuring jeung babaturan langsung nguruk ka jongko tukang kueh balok. Bari ngopi kueh balok, kuring bari ngobrol jeung nu jadi babaturan ngaler ngidul, nepikeun ka waktu oge teu karasa nyerelekna. Barang ninggali kana jam gening geus aya jam 12 na. Atuh kuring oge jeung anu sejen muru balik ka imah. Basa balik nama kuring jadi teu bareng jeung anu sejen. Nu 2 motor geus miheulaan balik ninggalkeun kuring jeung si Kudil. Nya kusabab tinggal kuring 2an jeung si Kudil. Harita kuring ujug-ujug rasa marmir ngaliwat ka tanjakan kopi teh. Tapi sok sanajan kitu kuring jeung si Kudil kudu maksakeun balik ka Cikedokan. Barang motor anu ditumpakan ku kuring jeung si Kudil anjog ka tanjakan kopi. Ujug-ujug selengseng seungit kembang malati. Nah atuh kakarek nambah sarupa kitu, ujug-ujug rai bulu punduk teh jadi cingkuriding. Pas pisan ditanyakan kopi, kuring langsung ngeureunkeun heula motor. Sabab kuring ningali di sisi jalan siga aya budak anu keur diuk. Ningali kitu mah kuring jeung si Kudil oge aya rasa karunya ka eta budak. Kuring jeung si Kudil ngadadak teu inget karena carita-carita anu pikasieun ngeunaan eta tanjakan. Kuring ngadeuketan eta budak anu keur diuk bari tungkul siga anu keur ceurik. Panyangka kuring eta budak teh ngadon ka langsung ka eta tempat. Nya kusabab kitu pastina wae kuring kudu nulungan eta budak. Motor oge eureun pisan pas hareupeun eta budak anu katingali diuk sarta nyumputkeun beungeutna kana tuur. Si Kudil turun tina motor terus ngadeuketan bari terus tumanya ka eta budak. Jang, kunaon bet sorangan aya di dieu? Iya, Jang. Sok sanajan ditanya ku si Kudil oge, eta budak teh can daek nyengkatkeun sirahna. Manehna
Caritanya kitu jeung kieu oge weleh. Pananya si Kudil teh teu dipalire. Harita mah kuring duaan oge jadi keheul ku sabab teu dipalire. Ningali kitu si Kudil beuki ngadeukeutan eta budak. Maksudna rek nyengkatkeun eta budak anu keur jongjon diuk bari nangkep tuur sarta beungeutna nyumput dina eta tuurna. Barang si Kudil rek nyengkatkeun eta budak, aya kajadian pikareuwaseun keur kuring duaan. Can oge leungeun si Kudil nyekel kana leungeun eta budak. Nah eta budak teh ujug-ujug nyengkatkeun sirahna. Barang nyengkatkeun, breh katingali beungeutna eta budak teh katingali hideung jeung deui kulitna semu peot. Jeung panonna oge meuni bolotot. Geuning eta anu disangka budak teh lain budak biasa. Tapina budak hideung. Kita budak beungeutna matak pikasieunun. Nu tadina diuk wae teh nah atuh aya nama eta budak katingali jadi buringas. Malahan ujug-ujug ajeleng-ajelengan ninggali kuring jeung si Kudil anu olohok. Anu ngerasa aneh karena eta kejadian. Si Kudil oge langsung ngajauhan eta budak hideung, beri langsung nyamperkeun deui ka kuring. Tuluy langsung diuk dina motor. Leungeun si Kudil oge ngerasa nyekel pageuh ka kuring. Ku sabab kitu, kuring oge maksudna mah rek majukeun deui motor. Tapi naha atuh motor sok sanajan digas oge jadi teu daekeun maju. Kalaka ngagerung wae bari jeung teu bisa maju. Kuring jeung si Kudil oge jadi beuki geumpeur aya kejadian kitu teh. Jeung deui katingali di hareupeun motor. Eta budak hideung teh keur ajeleng-ajelengan siga anu atoh ningali kuring jeung si Kudil siga anu sieun. Bari kadengena eta budak hideung teh cicikiki ka nyeungseurikeun ka kuring duaan. Kuring duaan beuki ngarasa geumpeur sabab motor jadi teu bisa maju sarupa kitu. Eta budak hideung nu aya di hareupeun motor kuring ujug-ujug lumpat ke tempat anu bala. Sok sanajan kitu, tapi kasihan kuring masih kene can ngurangan. Nu jadi lantaran motor acan daekeun keneh maju. Kuring terus maksakeun ngagas motor. Lila kalilaan ku dipaksakeun mah nya motor oge bisa maju. Ngan majuna teu bisa tarik. Sok sanajan geus digas satarikna oge. Motor majuna jadi berat. Siga anu ditumpakan ku sababaraha urang. Sok padahal motor teh nganu ku ditumpakan ku kuring jeung si Kudil duaan. Keur kitu karasa leungeun si Kudil nyekel kana cangkeng kuring. Meuni pageuh pisan. Bari karasa awak si Kudil siga anu ngadedeg. Malahan sok sanajan ngomong, tapi caritaan si Kudil teh kaharta ka kuring. Geus digeuweungkeun supaya teu dipaparatkeun nyekel ka kuring. Angger kene si Kudil kalah katama pageuh nyekel ka kuring. Aya nini ngilu numpak di tukangan urang. Kejadian sarupa kitu teh sing horeng si Kudil ngerasa aya nu ngadon milu diuk
satu kangen manehna. Cek si Kudil mah aya nini barang kukuring ditinggali tina kaca spion. Nyaan ceritaan si Kudil teh bener. Di satu kangen si Kudil aya anu ngilu ngaponceng. Katinggali nama siga nini ngan aya leuwihna eta beungeutna teh matak pikasieun. Kuring oge jadi terkontrol karena ngajalankeun motor anu kukuring ditumpakan. Ku dipaksakeun mah motor oge anu tadi majuna laun. Ku sabab berat lila-lila mah jadi tarik oge. Jeung deui sabab ninggang pas dina jalan anu rata. Motor jadi ngeblesat tarik. Kuring tepat malirek karena keayaan jalan. Ku sabab diancikan rasa kasieun anu sakitu rongkah. Motor nyemprung teka palirek kukuring di hareupeun aya jalan anu make portal. Hantugna motor kuring oge jadi nubruk kana portal. Kuring jeung si Kudil kapacelengkeun labuh tina motor. Kejadianana sanggeus kuring nabrak portal. Kuring duaan oge pingsan teh inget di bumi alam. Sadarna kuring duaan sanggeus wanci berang. Kuring geus aya di imah salah saurang warga anu deket di tempat kejadian. Basa kuring nubruk portal. Kuring sadar geus pada ngariung-riung. Malahan awak kuring karasa nyeri. Suku jeung leungeun katinggali aya nu barabak. Ngan sigana wae sajeroning kuring pingsan. Awak kuring anu barabak diubaran ku anu nulungan. Kuring oge nyaritakeun kejadian anu tadi peuting ka alaman ku kuring jeung si Kudil. Nyaeta kejadian di mana kuring ninggali budak hideung jeung dikuntit ku nini dedemit tanjakan kopi Kadungora Garut.